Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nugis kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Kasugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Di eta lembur pangeusina acan pati gegek Kasugri. Waktu dihitung ku manehna jumlah suhunan imah teh paling loba oge 100 suhunan. Persis sakumaha pangira manehna wayah janari leutik kitu mah. Pangeusi lembur walantaka teh keur memeujeuhna tali brasare. Mungguh matak jauh jangan keur aing ieu. Omong Anggita dina jero hatena. Anggita henteu sembarangan asup ka imah di eta lemburan, tapi milih-milih imah anu sakirana panggedena bae. Ceuk pikirna moal samata-mata eta imah panggedena saumpama lain jalma aya. Lamun nya nu bogana jalma aya tangtu bakal aya banda badogeut. Atuh sanggeus nangenan aya hiji imah anu ukuranana badag mah, Anggita teh ngintip-ngintip ti kaanggangan. Sanggeus ditungguan rada lila teu kapanggih aya gerakan naon manehna beuki wani ngadeuketan. Anggita sasalingkeran di pakarangan imah, surudu ka ditu surudu ka dieu. Anu maksudna mah neangan tempat anu bisa dipake nyalingker. Tepikeun ka akhirna Anggita geus bisa mepedkeun awakna ka bilik eta imah. Samemeh neangan lawang panto Anggita ngaradempes heula pikeun ngayakinkeun yen anu boga imah teh geus talibra. Ngan edas waktu celina diantelkeun kana panto horeng di jero imah teh kadenge aya nu keur ngobrol ting gerendeng. Saha anu ngobrol nyaho teuing, ngan anu tetela logat basana teh tu nyeples urang Pakuan bae. Anggita henteu pati apal. Nah kumaha ari lentong urang Banten anu sabenerna. Kamari waktu aya jalma kacarak ngaku nama ti Surasowan lentongna memang beda sabab heuras jeung teu reugel.
songong nataku. Ari nu ieu lentongna apal lentong urang Pakuan ngan ari songongna mah tetep we karasa. Kumaha? Nah geus diperenan kabeh eta cucunguk teh. Kadenge hiji sora lalaki semu peura tapi agem ngagerem. Tah ieu pisan anu lentong sorana jiga urang Pakuan teh. Pasukan di Pakuan teh sasat geus bisa dilempeuhkeun Gusti. Tapi aya pasukan dua deui anu teu kapanggih raratanana. Bet aneh ka cida. Eta pasukan teh jiga anu ditereuy lemah bae cih. Ceuk anu nembalan lentongna rada beda jeung nu saurang deui. Kuduna sakumaha pasukan di Pakuan dibabad montong disesakeun. Tapi mangke heula. Nah ari si yoga nyawana geus kaala acana. Ceuk nu sorana ngagerem semu peura teh. Ditembalan ku baturna teh yen cenah bisa jadi ki yoga teh aya dina pasukan anu panghareupna tapi anu leungit henteu pupuguh teh. Puguh kami teh aneh kacida Ki Banaspati, ceuk baturna. Anggita anu keur nyumput di juru sisieun panto nginget-nginget cenah asa kungsi ngadenge ngaran kitu teh. Tapi iraha jeung di mana? Manehna henteu apal ka ngaran Ki Banaspati. Bisa jadi Anggita asa-asa kana eta ngaran teh atau bisa jadi deui henteu apalin pisan. Ngan anu tetela saumpama anu nangenan teh Ki Jinggi meureun kana reuwaseunana. Ari sababna kawas anu geus diterangkeun dina carita-carita samemehna. Apanan Ki Banaspati teh sasat musuh gerotna Ki Jinggi. Lain musuh gerot secara pribadi da ari di antara maranehna mah sabenerna henteu ngabogaan urusan pribadi. Malah mah di antara marehna teh apanan boga pertalian anu deukeut nyaeta pada muridna Ki Darma. Ngan anu ngalantarankeun maranehna jadi musuh gerot teh sabab Ki Banaspati dianggapna geus nyieun hina-hieun hianat. Boh kanu jadi guru, boh ka nagara. Sabab baraha kali Ki Banaspati geus nyieun ulon-ulon kagorengan. Nyaeta hayang ngacaukeun Pakuan Pajajaran. Eta jalma teh kungsi boga kahayang anu lahuta. Nyaeta hayang ngarbut kakawasan raja. Pikeun ngalancarkeun kahayangna Ki Banaspati gawena teh ngojok-ngojok pangagung ti Pakuan Pajajaran. Malar baruntak ka nagara. Malah sangkan maranehna kabongroy Ki Banaspati henteu euleum-euleum ngajangjikeun pangkat luhur ka batur. Malah pangkat raja oge kolu dipake pangbibita ka batur. Da anu penting mah eta jalma teh daek baruntak ka nagara. Model anu kungsi kaalaman Ki Sunda Sembawa anu geus boga pangkat di wewengkon Kandagalan teh sagara herang. Harita dina taun 1550 hiji Ki Banaspati dicombo sangkan daek ngarebut hakna. Ceuk Ki Banaspati mah anu hak jadi raja di Pakuan teh lain Kanjeng Prabu Ratu Sakti tapi Ki Sunda Sembawa. Ku sabab dihatean sarupa kitu atuh Ki Sunda Sembawa teh nyusun kekuatan angkatan perang. Tur sanggeus kuat dipake ngarurug dayeuh Pakuan. Eta carita teh kacaturkeun dina lalakon Silalatu Pajajaran. Ngan bae bari ari sanggeus pamolah Ki Sunda Sembawa katohian tur bisa dibinasakeun mah Ki Banaspati teh mabur nyalametkeun maneh. Saterusna salian teh jadi buron teh Ki Banaspati oge henteu weleh-weleh nyieun tarekah jeung reka perdaya malar dirina bisa kumawasa di Pakuan. Dina sanggeus pucuk pimpinan di Pakuan geus diganti oge ku Prabu Nilakendra. Manehna tetep wae jadi euwah-euwah nyaeta ku jalan ngolo-ngolo nyimas layang kingkin
sangkan bisa ngerebut kekawasaan. Ari Nyimas Layang Kingkin teh wanoja anu gede kahayang jeung sarua lahutana ka Sugri. Manehna teh anakna Ki Bagus eta. Ku pangabisa Ki Bagus eta Nyimas Layang Kingkin bisa jadi selir Prabu Ratu Sakti. Sok padahal harita eta cawene teh keur papacangan jeung banyak angga. Nyaeta putrana Pangeran Yogas Citra. Sanggeus jadi selir raja Nyimas Layang Kingkin sakama-kama ngatur kekawasaan tepikeun ka pangagung anu sejen asa kaganggu. Waktu Kanjeng Prabu Ratu Sakti mangkat, turun nyokel pucuk pimpinan diganti ku Kanjeng Prabu Nilakendra, kadudukan Nyimas Layang Kingkin kageser. Malah tepi kade asingkeunana tina lingkungan kegiatan karaton. Ieu tilah selir anu keur tunggara teh nya di deketan ku Ki Banaspati, malah diojok-ojok, malar baruntak. Ki Ginggi sabenerna mah teu boga urusan secara khusus jeung ieu jalma. Ngan ku sabab manehna mah tumut kana parentah guruna yen kudu bisa ngaping jeung ngajaring kasalamatan negara. Antukna Ki Ginggi jadi halangan anu bahaya pikeun kalancaran cita-cita Ki Banaspati. Saban kagiatan Ki Banaspati, saban digagalkeun ku Ki Ginggi, nu matak kitu sababna Ki Banaspati mah kacida ceceubna ka Ki Ginggi. Tarekah Ki Banaspati sangkan Ki Ginggi ulah jongjon hirupna nyaeta kudu jalan. Nyaeta ku jalan ngojok-ngojok adina pituin Ki Ginggi anu katelahna Ki Pragola. Eta dulur petku hinis teh sina jadi satru kabuyutan. Kalawan disuluhan jeung dipanasan ku seuneu-seuneu anu ngababela, balukar patelakna politik anu beda antara Pakuan jeung Cirebon. Ki Ginggi tileutik diurus ku perwira Pakuan Pajajaran anu katelahna Ki Darma. Ari sedengkeun Ki Pragola tileutik diurus ku Ki Sudireja, perwira kahot ti Cirebon. Ieu latar tukang riwayat anu beda teh dipake seuneu ku Ki Banaspati pikeun ngahuru hate Ki Pragola anu panasan jeung babari ambek. Nu mata kitu sababna timangsa rumaja kene tepikeun kakolotna jiga kiwari eta dua sadulur teh teu oleh nyatru. Malah lamun kudu dieceskeun mah sabenerna Ki Pragola anu nyatru nganggap musuh kanu jadi lanceuk teh. Ari sababna Ki Pragola mah deketna jeung Ki Banaspati, ngahaja disenangkeun jeung dibere pangkat di Banten. Sangkan Ki Pragola beuki asa kahutangan budi, jeung sabalikna ka Ki Ginggi beuki asa ceceubeun pisan. Ayeuna Ki Banaspati aya di wewengkon Walantaka. Tur eces tujuanana keur jadi euwah-euwah ngaganggu kana kalancaran perjuangan kaum Pakuan. Ngaganggu kana kalancaran perjuangan orang Pakuan anu hayang ngarebut deui hakna. Ngan hanjakal ka Sugri anu manggihan Ki Banaspati teh ukur anggita, nyaeta jajaka anu teu apal kana sajarah paripolah Ki Banaspati. Tur anu kabeneran geus ngarasa bosen ulah ilu milu sangsara kana perjuangan urang Pakuan. Nu matak waktu anggita untap intip manehna mah ukur palahak polohok sakedar hayang nyaho we wungkul. Katambah-tambah apanan asup ka Walantaka. Ieu teh anggita mah lain rek jadi mata-mata, tapi sakadar rek babadog hakaneun ku sabab kalaparan tea. Ceuk Ki Banaspati aya alusna cenah Ki Yoga teh henteu kabawa kojor. Kun bae manehna sinak kalunta-lunta teu puguh. Nya teu puguh tujuan, tur akhirna kapanggih ku urang Pakuan. Da lamun nya kapanggih ku urang Pakuan, manehna pasti bakal dicangkalak atawa malah dipaehan pisan, dipaeuy. Ceuk sora Ki Banaspati bari ngaheuheuh seuri. Anggita mimiti nyaho yen anu keur diajak cacarita ku Ki Banaspati teh ngaranna Ki Dipa. Meureun cenah nu ieu mah tulen urang Banten. Nya sugan we nya kitu. Si Yoga modarku baradeg keneh.
tembal ki dipa. Sarua seuri jiga anu jeung serikeun nasib dengan nuker dipake bukur carita harita. Saterusna Ki Banaspati oge nyaritakeun jalma sejen ngan waktu ngadenge saha eta jalma anu kerja di bahan omong hate Anggita ngarasa reuas sabab tetela anu keur diobrolkeun teh perkara make nyabit-nyabit ngaran bapana sagala rupa. Harita teh Ki Banaspati keur nataan urang Pakuan anu geus mantuan ngagagalkeun usaha-usaha Pangeran Yogas Citra. Bet di antara pangagung Pakuan anu milu ngagagalkeun eta usaha teh oge ka asup anu jadi bapana pisan. Jika anak Ki Perbangkara oge kudu dibere pangajian euy. Sabab sasat ieu nya pisan anu geus sanggup nyelundupkeun surat daun lontar ka kobongna Ki Yoga teh. Ku nyampakna eta surat, urang Pakuan tis sadar geus diaradu sorangan. Sabab kabehanana jadi silih tuding. Kapan Ki Perbangkara mere iber ka urang yen cenah si Yoga Citra teh geus ngirimkeun si Ginggi pikeun nyusul si Yoga. Da disangkana si Yoga geus hianat ka negara. Ceuk Ki Banaspati bari nyeleukeut seuri. Anggana anu keur ngadadempes beuki kageteun pisan sabab nu jadi bapana nyatana Ki Perbangkara geus gawe babarengan jeung Ki Banaspati pikeun mantuan urang Banten. Malah ieu jajaka teh beuki tambah reuas bae waktu ngadenge caritaan yen anu jadi bapana oge geus toh-tohan nyusun kakuatan demit pikeun megat-megat pasukan khusus anu keur milampah lalakon Muruka Surasowan. Bari semu ngalaper manehna ngajudi yen waktu pasukan anu diiluan ku manehna sababaraha kali dipegat-pegat ku pasukan demit teh. Tetela salah sahiji di antara nama menang nyusun bapana pisan. Waktu ngadenge eta kanyataan atuh Anggita kacida sediheunana. Tetela bapak aing sebenarnya mah hianat ka negara. Nya bapak aing nu hianat ka negara mah. Wokna dina jero hatena. Malah bapak aing teh geuning mane luas marabkeun aing hina dihakan ku ganggasna pasukan demit teh. Lamun kurang-kurang aing teh bisa meruhkeun musuh mah. Meureun aing teh geus modar teh anggalna. Ceuk pikirna jadi keheul kanu jadi bapana. Atuh Anggita teh beuki sedih bae batinna manehna henteu beak-beaknya mikir kunaon cenah nu jadi bapana sakitu di Pakuan teh jadi pangagung anu hirupna medah meduh tapi bet luas hianat ka negara. Asa aneh cenah padahal kangaranan pagawe bakal satia satuhu satungtung digenah-genah ku anu ngagawekeunana. Beda deui jeung pagawe anu dikungkung teu diawur mah. Rek papaling rek babadog atau rek hianat oge puguh alasanana. Ceuk pikir Anggita ari anu jadi bapana mah henteu pantes kikituan. Da puguh katenjo jeung karasa disenangkeun ku negara. Aneh liwat saking. Aneh liwat aneh puguh ge duh. Ceuk pikirna. Boa cenah anu jadi gara-gara nama alatan pangaruh ti ieu jalma nu katelahna Ki Banaspati teh. Barang nyarita kitu hatena ngageter. Nya ayeuna mah manehna inget bareto waktu manehna keur leutik kadenge beja aya ulon-ulon anu katelahna Ki Banaspati. Cenah ieu jalma teh baruntak ka nagara. Moal mah ieu jelemana itu omongna dina jero hatena. Lamun nya ieu jalmana tetela Ki Banaspati teh jahat kacida. Sabab cenah geus nyenyeret anu jadi bapana kana polah-polah cawadeun. Tur anu akhirna bakal mawa mamala kana kasalamatan jiwana. Atuh ari geus inget kitu mah hatena teh jadi nyel-nyelan ambek. Poho dikahengker ngan belesat bae manehna teh nubruk panto tepikeun karujan.
Barang sup ka patengahan didinya teh ukur aya jalma duaan. Nu saurang pendek basekel tapi bangun anu bedasta nagana. Nu saurang deui aki-aki kira-kira umur 70 tahun tapi kabireugeuh gagah. Sabab diukna oge masih keneh ajeg pengkuh, pakaianana sing sarwa hideung. Diiket hideung ka jabah halisna jeung janggotna anu bodas teh. Irungna semua melengkung jeung panona ngelok ka jero, tapi sumorotna mungguh mantak nembus kana jantung. Ieu meureun nu katalahna Ki Banaspati teh jalmana ceuk pikir Anggita. Beja yen ieu teh jalma jahat memang ayeuna geus kabuktian pisan ku dirina. Buktina dina paguneman antara eta jalma jeung Ki Dipa urang Banten ieu. Geuning geus kadenge pisan yen maranehna teh geus nyusun kakuatan pikeun ngabolaikeun rencana anu keur dipigawe ku pasukan khusus di Pakuan. Lamun mah saban nyieun lalampahan saban diganggu di tengah jalan. Eta eces mangrupa polah-polah maranehna. Mireungeuh kanyataan kitu puguh we Anggita teh kacida keheuleunnana. Sabab ieu mangkeluk teh eces geus mangaruh anu jadi bapana, pikeun pipilueun milampah kajahatan ka nagara. Atuh ari geus inget kapal badinya mah Anggita teh henteu loba mikir panjang geuwat nyebrut ka hareup. Niatna rek ngajorag jeung ngakalakeun eta jalma jahat teh. Ngan bae Anggita henteu sadar yen anu ayeuna keur disanghareupan teh jalma anu sakitu manggulang-mangguling. Lamun mah Ki Banaspati bisa kaimbangan eta ukur ku Ki Ginggi sorangan. Atuh waktu Anggita ngobrot ka patengahan, waktu manehna ngaheumbatkeun peureupna, dampaleungeun Ki Banaspati mah ukur diacungkeun we ka hareup. Ngan balukarna awak Anggita harita keneh pisan oge geus ngajol balik deui ka tukang tur langsung tigulutuk di pakarangan. Ki Banaspati jigana rada heraneun sabab henteu pupuguh ka jero imah bet aya nu ngajorag. Leuwih heraneun deui anu ngajorag ka dirina teh ukur jajak kalimpe anu teu boga pangabisa luhur. Nah, ieu monyet teh mana teu pupuguh ngaganggu ka aing ha? Pokna bari kaluar ti patengahan terus nulak cangkeng ditepas. Ki Dipa anu basekel oge milu ngajegat tukangeun Ki Banaspati bari pasemon semung ece. Eta mun teu salah mah nya salah sahiji anak buahna si Yoga Ki Banaspati, ceuk Ki Dipa nuduhkeun ku curugna. Uluh, baru kitu nya. Heh, boleh. Nah lain si Yoga bae anu mucungul ka dieu teh, ha? Ceuk Ki Banaspati bari masih keneh ngajega nulak cangkeng ditepas. Tapi ari Anggita mah boro-boro bisa nembalan, sebab gawena teh nangkarak bengkang we bari ngapan ngahegak. Bieu teuing babagian awak nu mana anu kabeunangan. Ngan nyaho-nyaho awak ngajol ka tukang tur ngapanana karasa eungap semu nyeri. Geus puguhing ari angeunna karasa seueul hayang utahma. Ukur sanggeus manehna ngatur napas bae kakara kanyerina rada ngurangan. Tur rada bisa ngaluarkeun sora. Aing teh anakna Ki Perbangkara. Aing teh suka bapa aing dibawa jahat ku sia. Omong Anggita bari renghap ranjug nya alatan ambak, nya alatan eungap keneh ngapanana. Demi ngadenge Anggita ngaku kitu, ana belengeh teh Ki Banaspati seuri sebunga lelece. Ari sia bedote ka totoloyo. Bapa sia mah bajoang keur karegejegan hirup. Ari sia kalah ka sosorok kojor deuleu. Ceuk Ki Banaspati angger nembongkeun pasemon anu ngahina. Aing ridho keneh kojor tibatan mireungeuh bapa aing guyang ku kahinaan deuleu. Ceuk Anggita bari rek cengkat. Ngan waktu karasa nyeri satulang sandi boro-boro bisa hudang, sumawana make kudu bisa nangtung mah. Dengekeun sia bodoh. Bapa sia mah ukur tukang buburu. Ari anu kangaranan jalma buru. Nya ka saha wae anu sakirana bisa mere upah.
Beki gede kasanggupan anu mere upah. Beki daek buburuhna. Ari anu buburuh mah deuleu ukur dedeketan jeung sahabai anu hirupna keur senang jeung keur naju. Kitu ibaratna deuleu. Ayeuna nagri anu katrahna Pakuan Pajajaran teh keur susah jeung keur masyarakat. Sakedeung deui oge bangkrut. Tur sabalikna, nagri anu katrahna Banten teh kiwari keur naju, keur kuat jeung keur sagala aya. Nu mata goblok kacida lamun jalma anu ukur buburuh make babakti kanu keur susah. Ceuk Ki Banaspat. Gewat ditempas ku Anggita yen cenah anu jadi bapana teh ayeuna geus jadi jalma anu hianat tur ajen dirina karasa hina pisan. Dasar budak Bangkawara. Bet ngahina bebeakan da kolot sorangan. Walon Ki Banaspati. Dengekeun sia. Budak teh kanyaho. Bapak sia mah jalma pinter pepilih. Lamun mah Pakuan Pajajaran teh ibarat parahu. Nyaeta ngaranna parahu anu geus dengdek jeung geus oleng. Sabab geus loba anu bocor, sakedeung deui oge bakal ti karelep. Tah lamun mah bapak sia teh monyet. Eta monyet kacida pinterna. Sabab si monyet teh gewat ngajeleng pindah kana parahu teuh anu nyarubaknya badag. Jadi lamun si anu jadi anak nakalah milih nagan dina parahu anu sakedeung deui deuk tilem. Nyaeta ngaranna anak monyet anu bodoh. Ceuk Ki Banaspati barinya kakak seuri. Ki Dipa oge anu ngajega tukangeunana saruanya kakak mane ampir Cirambai. Badis nu keur ngabandungan jalma nu keur ngabojek. Anggita anu diece bebeakan gawena ukur kekelot we. Atuh ari paripola sia anggar kitu mah. Cig ayeuna keneh sia mulang ka ditu. Bejakeun ka sakumna urang Pakuan. Yen bapak sia teh hianat ka negara. Tapi balukar tina laku lampa sia, bapak sia tangtu bakal dihukum berat. Boa ku si Yogas Citra bakal dihukum tugel jangga. Boa dihukum gantung. Boa dihukum picis. Ceuk Ki Banaspati. Apal dihukum picis deuleu? Deuleu. Jalma anu dihukum picis teh kulitna dipesetan ku hinis. Tapikeun ka dagingna nyerenglet. Geus kitu eta anu tatu teh diseblokan ku cai cuka deuleu. Can kojor mah can reureuh nyeblokanana. Tah keur jalma hianat mah hukum picis bagianana. Baik bae pikirku sia. Lamun bapak sia dicangkalak balukar ka panggih hianat. Nya anu gablek dosa mah sia. Daek gitu sia jadi budak anu gede dosa geus nyelakakeun kolot. Ceuk Ki Banaspati. Dipa, sok lepaskeun eta mangkluk anu teu hormat teh kolot teh. Malamun bisa maanterkeun bae ka Pakuan. Bisi eta bebenjit teh bisa mulang ngalotan kojor kalaparan. Ceuk Ki Banaspati deui ngalieu ka tukang. Ari ceuk Ki Dipa teh bangun anu jingsieunnan. Lah, keun bae ku kami dianterkeun sina gabung deui jeung pasukanana. Ngan meureun lamun ku si Salya atawa ku si Yoga, ieu orok katohian reurejengan jeung kami orang Banten. Meureun sarua manehna ge bakal dicangkalak da dianggap hianat. Kumaha? Baik itu. Cenah bari ngaheuheuh seuri. Ki Banaspati murilang sakedeungan geus kitu barakatak deui manehna oge nyingserikeun nasib Anggita. Anu disengsirikeun ngahulang sakedapan. Nya ku manehna oge kapikir kitu yen lamun balik deui. Lamun balik di baturan ku musuh tangtu ku Ki Salya atawa ku saha bae bakal dituding geus bilu ka musuh. Aing neuk balik sorangan bae deuleu. Ceuk Anggita bari rek cengkat ngan anggar teu walakaya. Sabab hariguna karasa eungap jeung nyeri menenya nyautan. Mireungeuh kitu atuh boh Ki Banaspati boh Ki Dipa ukur mireungeuh bari seseurian. Si ante menang balik sorangan, kajaba diantar ku aing. Lamun keukeuh deuk balik sorangan, ayeuna keneh bakal dipodaran. Hayo,
Deku mahanya. Ceuki Dipa bari anggar sisirian. Hate Anggita menyel-nyelan sebal jeung peurih alatan asa dihina. Tapi lamun manehna maksakeun hayang lunta ti dinya geus eces moal bisa. Sabab maranehna bakal pada ngahalang-halang. Atuh tungtungna ukur bisa tungkul bae bari sumerah. Urang cekap kendugi kadir, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangkaraja. Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda. Yeah.